Guru, membikin berapa? Kadis, adik, yang udah. Sok, terang kita. Orang horeang euy. Lah, piket weh, da ieu kelas aku kan kudu di rumah. Ya, hiji ewang sapuna, ke si Udin mah bagian ngepel weh. Dulu nya si Udin. Udah pake can datang deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Din sok gerak piket bisi cari kanan ku KM. Mau menengahnya nggak warung. Mana emang ngeuna piket heula tuh. Orang geus capek dua si gadis piketna. Harap Duh, eta mah teu hargaan pisan geus mah piket, incakan deui. Din, ulah gitu atuh. Aki mumpung piket mah nyanggeus pajeun, ulah nincakan. Keun we lah, Din. Kayak bejakeun KKM si Udin teu piket gitu. Salahkeun we. Geus we gimana dibejakeun? KM, tuh tinggal si Udin teu piket, urangan piket dua si gadis capek. Ayeuna ka mana si Udina? Kayak kurang lagi carikan si Udina. Yuk kita cari si Udina. ada apa KMP sayang? Ih, amit-amit tahun tuh boleh medali. Mana di titang tiket kadang ke warung. Tinggal si Adit yang si gadis. Kita tadi rajin. Mana kembluk? Tah, ayo nama orang euy. Hoream, biasa lagi mana emang bayar buat anak piket. Ih, kalah seueuh, lain mah mikir. Guys, saya nama mana? Mayar 20.000 tuh ke bendahara. Dulu piket, namun minggu harap ke piket, nama jadi 40.000. Koptah bayar kan itu. Oke, fine. So Inggris mana? Geus gerak ka ditu mayar. Sok, terang kita. Anjing gila. Atuh uwa iga. Mana kembluk? Kencana. Kencana ya. Guys,